Enak teh mayar Bang Emo. Kira-kira si Narsi ada imamnya. Si Narsi kerdan wae eta. Kudu geuli sana mereka bereja. Astagfirullahaladzim. Ih, kenapa salah? Ayo teh orang teh meureun kieu store Bang. Bang naon? Bang Emo. Dulunya urang pan tadi urang tas nginjem duit Bang ye. Mureun 12 teh Bang Eno. Orang teh nyokot tutupannya. Oh, kieu nya loba utang teh nya hirup teh. Karek urang di kamol. So sarong kita di mana dekat ieu, dekat salon. Tuh, pan kumaha nya kudu datang ya karunya barudak. Teh, ieu teh buk teh rontok, non teh ngaranna teh salah make sampo sugan. Masa pakai sampo naon? Hah? Sampo naon sebuk sama kieu? Nyao. Iya. Tiba keur emena kudu dietakeun deui teh ulah dipicen cenah pamali. Sama lo batang ditumpakan meureun. Ah, Sugan. Ayeuna rek kumaha ayeuna? ya ayeuna ayo urang susul si eta, si Edo jeung si eta teh, si Mumun Di mana musuhna? di mana? Di nasi mumunnya? Wah, ayo tuh. Kunaon? Maaf. Ayo. Anak sia kumaha? Kajen geus dititipkeun ka bapana. Emang bapana teh gawe? Oh, bapana bunga ngangkarak wae di kasur. Buruk tuh kempes. Kamari teh kempes, melandung deui dicocok sireum. Atas sireum ngandek we nya ngelus-ngelus. Kanjut salaki sia nya. Nah, buktieu cuman amis. Urang ada haseum. Ayo ah. Buru bising-bising datang manten baru dah. Orang ulah kapela. Pangin jam emak teh jadi ngorak deui nya. Oh, pas urang geus bisa ka salon. Heeh. Si Mumun kamarana ieu cenah datang deui. Kunaon saro? Sial bejaan aing aya sampayan. Ayeuna ayeuna pusing teu beula ya awi ah. Udang. Jangan segitu. Aing teh ngabejana sampayan. Emang ieu teh tuban urang mah tuh dan teu kena Asar tuh geus geulis. Beunang teu lecet. Henteu kunaon eta tarang. Ieu can daratannya baru datangnya tuh sarok tuh. Uluh, geuningan kudu dijahit eta mah 20 jahitan pasti. Nah ini dia bekas abang. Naonna? Ini mah. Urang kasbono lah ka dokterna ieu tek dijahit gitu. Oh nya. Kira-kira bara jahitan kitu nya. Oh sama 25 dah. 25 jahitan. Aja dicolokna ah. Mah ngeunang dicolok mah. Anternya Lu engke diatur ku aing. kita siapa fotokeun nya. Gerangan anjir mah sakit fotokeun. Tenang, Nya. siap. Ke bebeja kasar. Ante bukan terbuat salah. Terus bebe jaket saha tuh? Kang Bang, kasih emak ke foto. Heeh. Mau kasih sarok. Acilakan tuh. Heeh. Ieu nya fotokeun nya. Abe percaya we. Heeh. Ting ngomong. Asih ngomong di sedo ka mananya. Kan ke modal meneh. Mana mah sok salah wae. Oh. Daratan itu si Saro di Sinarsi. Sarah, Karsi, Kuntaron. Ragan. Kok Saro tadi? Sabarnya awinya. Naon? Sabar teh nya. Bating cilaka. Tuh, sakopnya tuh. Kenapa tadi dijahit sarua? Udah dijahit 20 jahitan. Tadi di jalan ada kegepan angkot ya dong. Ampun, di kekepan angkot atau sekalian yang kontainer. Oke, orang anternya ke rumah sakit tuh. Dijahit gitu. Jahit 24 jahitan we ya. Ih, Saro mah 40 jahitan. Saro mana di kota nya ku ieu ku narsinya. Abe tukang bang nanti dipercayaeun. Ayo si Emok datang jam berapa? Gedung DG datang penjajahnya jam Dari 2. Sumpah juru banget. Dari 2. Diuk aing ah. Mumun, hari iya imah mana kosong? Kosong cuy. Main tas di mana emang tadi? Tas di mana? Pasti ya saya pasti luar.
Juga teh tas di pasar, tadi cenah dekat ka angkot lah. Ke pan angkot. Kata kapan angkut. Terus angkotnya ngecet tuh. Iya, angkut ngecek iya. Kan kekep meureun. Oh, cenah tarang mumun meni jeneng di kekepan angkot teh. Iya, ternyata begitu. Tapan si dosarnya. Seedoh. Mana emang meni rontok buuk teh. Heeh mah jeung men. Cek kamari geus dibeleugin can urang mah nyecan. Oh iya teh Urang teh sekemer. acan, tadi dibayarkeun ayeuna urang teh. Sing teh mah kamar teh dibelikeun teh. Roh, Kamari Dasar kan oge kene. Dasar roman dek kayak itu terjadi. Keudeng di mana nya neuneun duit teh poho euy. Atuh gimana jiga nini neun duitnya na eta. Iya be aman moal anu nyopet teh jero ieu mah. Bau, Ih, bau hasil merenya. Nah, bau ke ieu mah. bau kaliki. Tuh masih utuh orang mah. Kamari kan timbang meuli beas sagantang. Jeung maraban budak 2.000 saurangna. Sing salaki mah dibalikin rokok jinggo we ah. Teu usahaan teh atuh. Ya berarti emang 24.000. Heeh. Isuk doang. Kan ai hirup teh moal ayeuna doang beureun manjang. Pan mana mah anak nagrek 14 siki meureun. Ayeuna keur ngandungnya. Teu nyiram. Urang teh nyiram kemarin hayang meuli beko. Buset, beli beko. Oh tuh bawaan orok eta. Nah, geblek nyiram beko. Katunya ngidam teh dahareun nya. Heeh. kamar anaknya ieu teh tumben sepi. Asa kakarak lewat ka dieu. Hayang meureun. Oh, gening nara iya. Diteangan wae. Adi ceu. Kadi mah Kadieu. Nah iya pan kumpul lah nah iya. meureun ieu kumpulna. Istilah. Kamar pinjebak wae nya. Asa halit mah ibadah. Bener gedean wae dia mana ilmu. Sok atuh gerak cari. Urang kudu naik ka luhur ya. Semua buat ini. Buru ceu urang buru nyangu acan jadi Oh, mah. ini kan bahan Sarung kan tunggu manu ke sawah. Munduran atuh. Orang rek mundur ieu. Ya ayeuna urang rek mayar ya ceu ayeuna bener mayar. Bayar, ayeuna mah duit. Tumben. Ayeuna mah teh bohongnya. Boga duit dong. Diusahakeun heeh. Saha nu usaha. Usahanya. Bosan nya mau dicarekan wae. Musekel ya. Ayo urang mah duit di mana wae. Mana mah mau sisir. Pan kudu geulis teh urang teh tadi teh ka mall. Tapi anya tuh ceu. Iya, duitnya nya. Kamari tas balanja dong. Di mana? Di pasar Dugul. Bisa Google juga atau kamol. Ka mall mah panas. Iya tumben-tumbenan ayeuna. Kapan urang teh rek mayar. Waktuna Gini tumben baroga duit. kan tanggal 5 kan kamari lagi tanggal 3 tanggal 5 Curiga. Iya, mau curiga. Curiga Kan pokoknya. saroma ini mah randa. Pan emang sama randa wae lain. Boga salaki nang 2 poe doang. Ini sudah kumaha tuh sakina teh karuateun. Emang hayang sagede kumaha? Ada pe susu saro pingsan, ada pe susu saro pingsan. Buku susu gede teuing. Mana duit mana tuh? Soal tuh datang heula. heula karena itu Nah, duit teh jeung duit. Da ngeunah dihakan henteu duit teh. Kan mana mah kamari dibayar ku anak pembege lepas deui anak pembena. Itu ditasan teh di bawah anak embe. Ka bawah bukuna. Sok atuh tinu HP we atuh naon Meski ke. biasanya. Aya di Aya dia di bener HP data aya. HP. Kamari teh sabaraha deui nya, Po? Ai abdi mah 3 juta deui irek dilunasan ieu. Oh, heueuh rata soalnya kamari teh nya. Kan di cokotna goceng-goceng kamari. Perasaan saya. Ieu mah doang acan bayar kamarinya. Bener, Ceu. Nu kamari urang tanggung rantang teh nih. Renteng. Heeh. genteng parantang Renteng. Iya, saro teh kamari teh dek ka ieu ka Dubai teh jadi deui balik deui ka Jakarta. Geuning. Udah kenal dulur saro di Bogor aya nu dek ngaruag imah jadi saro balik heula. Lain arek ka Bali. Teh jadi Yang satu bayar. Jadi Sabaraha ngomong tuh, itu mah nu kamari po, nu kamari sana parah deui. Urang 50.000 heula nya, Cek. Tuh cenah rek dilunasan. Atuh kan meureun hirup teh manjang moal nya mah lain doang ieu kan
50 ya mah 5.000. Sarung ya 100.000. Tuh 100.000. Ini 20 lah. Cek, yang penting dibayarnya. Tadi ngomongnya rek dilunasan ya. Ya kurang 200.000. Tuh mendingan si Edo. Nah itu manina kurang mah dia 250 ya mah. 200. Oh iya itu kurang itu. BA. Gimana sarung aja beli susu. Susu naon deui? Kan susu sarung teh kudu disusuan deui. Itu bener bulu sia mah sih. Bayar jadi mau kebagian ini. Ini dia apa? Enak enak. Ini dibayar ke ini, bayar ke ini tutup kali udah apa? Jadi can impas minjem deui wae. Oh, pupuk sawah sarung teh ya. Karena geus tunggu manuk kuningan kudu dipupuk wae. Eta kan anu ngajagaan manuk kudu dipupukan. Dipupukan. Abi petahun di sawah. Sieun ngarina di bolotot wae. Emang kunaon Bayaran. Oh nya. Oh, nya mi. Oh, berarti Dibayar minum wae. Kunaon? Atuh rewas cek, banta aya naon. Atuh sing guru tua babayar dua kali lah kan. Aisyah mah emang mereka kebiasaan. Tuh harus ada lu. Ih, atuh takna aing ngomong teh sing denta nah ulah sing gerenyam. Pamit babayar meureun. Boneka Jero balik tadi. Pasal di Arab ieu teh. Oh, maaf geus tarek deui. Oh, ah. Sugan teh aya lini lalu jantan. Balik. Mangagana kan mengarewas banyak. Lain kan wes ngalamun wae atuh Mamana di situ kan naik kita. Heeh, nyawa tuh. Batu teh keur pasiweun yang nguruskeun duit. Heeh. Rumah tangga itu bakal hancur mun eueuh duit. Kan urang mah nanya kunaon ngalamun wae. Heuh, pokoknya ente bener. Carekan calo. Mun asli pamayar rek ditagih deui. Ya, Ece, lamun lamun jantung urang murah, Ece ada tanggung jawab. Kak, kamu tuh sarung kempes emang tak tanggung jawab. Atuh mah ada ka tukang balon. Mah murni kudu di empuk. Nah jadi garala. Atau Ece oh cuma gubrak teh heula. Iya kitu nya. Dek kamarana ulah marangkat nya urang ditinggalkeun. Bongan kitu nya. Sepurang Ada orangnya semayarnya. Jadi jelema mah ulah sok julid. Nanti heula kana ruang. Maneh nu julit teh heula. Yo, Cek, ai jadi jelema mah umbung dijulidan ulah julit teh heula. Memang sanu ngajulid dan tiba-tiba jarulid ka aing. Tadi di jantung julit teh heula. Aing mah teu ngararewa. Coba lu jantung dicopot. Ya. Jantung saeureuna. Sia mah jarulid. Kamu lagi jauh kan kurang lagi. Hanya menit kudu kosong. Baik rantai. Tanggal hiji geus nagih, baru tanggal 5 kamari. Emangna sama jarulid. Jarulid KBG wes hijieun nu itu julid nu ya julid. Nah, Ece teh heula tuh sok julit. Heeh. Nada. Aing julid naon kasarnya? Julit. Ai duit ketok wae duit. Apa bisa marah meureun? Mana pinjem deui meureun ke teh. Entong mal mere nginjem ka nu julid ieu. Nu julid mah lobana ngomong Aja nyawa di bakar.